Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita ngukut tuyul. Ayeuna kantun bagian anu ka-2 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Epi Irvin. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng ngukut tuyul bagian anu ka-2 na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Ningali salakina datang dina mangsa teu cara sasari. Nyiina boga curiga yen salakina teh teu cager. Nyiina nu harita keur ngaputan baju paranti budakna ngaji. Harita nu heula hanca ngerodanana tuluy nyamperkeun ka Jang Iman anu keur diuk dina kursi. "Kang, sinarieun geus balik wayah kieu, Kang. Akang keur teu sehat?" Cek nyiina anu tuluy diuk gigireun Jang Iman. Ceg kana teko tuluy nyicikeun cai. Sor diasongkeun ka salakina. Nyanyi. Duka kunaon mah asa lalanang kieu ieu teh. Asa lieur tatempoan asa ranyai karoneng ieu teh. Sirah meni lungleng meni ngubeng asa nguriling ieu teh. Cek Jang Iman ngabohong nyumputkeun semu. Nyasok atuh ye nginum heula Kang. Kala asana mah aya keneh obat sesa kuring kamari. Aya Paramek Kang ting Ultra Blue kedaguan sakedeun nya. Cek nyiina bari tuluy cengkat anu maksud rek nyokot heula obat anu aya di kamarna. Teu kudu nyi, teu kudu. Ulah diobat sagala. Bisi tutumaneun. Keun we sugan jeung sugan ku disarekeun mah rada cenghar ieu sirah teh nyi. Cek Jang Iman bari ngenyang leungeun pamajikanana anu geus rek ngaleos pisan. Atuh lamun kitu mah akang rek tuang heula moal Kang bisi salatri we. Cek nyiina nawaran dahar kanu jadi salakina. Ku kitu nama nyiina kasebut anak jelema aya kawilang geten deh kanu jadi salaki teh. Sanajan cek bari basa hirup Jang Iman ukur pas-pasan dina sagalana tapi teu dipake aral subaha ku nyiina mah turut tumut kanu jadi salakina. Sok sanajan keluarga mana mah keluarga aya.
hal eta oge anu sabenerna ngalantarankeun Mas Harti ngarasa ambek teh dumeh baheula aya nu rek miwajib ka nyiina tapi nyiinana nampi coba jelema beunghar deui tapi nyiina henteu serab ku harta katut banda manehna milih jang iman kalian pinuh ku kayakinan ulah nyi da wararag keneh sesa tadi mumuluk oge ieu teh ieu bebenangan poe ieu hampura ngan bawa duit saeutik nyi cek jang iman bari song ngasongkeun duit ka nyiina ulah ngomong kitu Kang keur abdi mah duit saeutik atawa loba teu jadi masalah moal jadi persoalan Kang anu penting mah barokah keur urang sararea keur akang jadi cukang lantaran ibadah lamun kadahar ku anak sing jadi daging tur barokah sakitu ge geus cukup keur abdi mah Kang cek nyiina nyaritana leuleuy wanci nyedek ka sore sora soang geus disada harita jang iman keur niis dina bangku paranti ulin barudak kawantu imah jang iman mah sisi sawah nya puguh wae wanci pas sore mah sok ngakelebug angin karasa tari matak pika betaheun lamun parang aya nu caricing di dinya teh rentang-rentang ti kaanggangan katempo aya jelema anu keur leumpang dina galengan sawah bari dodongkoan jiga nu keur ngurang beuki lila eta jalma teh beuki deukeut ka imahna jang iman antuk nama srob we eta jalma teh nepi ka hareupeun imah jang iman anu keur dieu har Kang Iman keur naon Kang cek eta jalma nanya ka jang iman geuning maneh Komar keur niis we kuring mah ya atuh ka dihanjat mar ka dieu cek jang iman nyalukan eta jalma anu ngaranna Komar nya Kang ieu kuring Komar Kang Komar nembalan tuluy unggah ti galengan sawah asa karek katempo kamana wae maneh teh Mar cek iman nanya sanggeus sasalaman jeung Komar nya eta menang 3 bulan kuring teh nyaba kadayu Kang bubuhan we aya nu ngajakan kuli ka kuring nya di dayeuh 3 bulan mah Kang cek Komar nembalan tuluy diuk gigireun jang iman heueuh alus atuh ari aya kasab mah euy hari ayeuna balik heula atawa geus anggeus pagaweana di dayeuh teh Mar cek jang iman nanya deui jiukna rada ngiset geus anggeus nyaeta Kang ayeuna mah mata kuring bisa lahaloho ka sawah teh geus pagawean atuh ayeuna ka sawah sugan we aya belut lieur nyanggut kitu tah Kang cek jang Komar nemalan ditungtungan ku kelanya dagoan sakedeung nyai nyina nyi jang iman ngagerowan pamajikanana aya naon Kang nyina nembalan ti jero cik pamawakeun teko jeung sepancau ka dieu ieu aya Cep Komar ka dieu keur na tamu cek jang iman nitah ka nyiina nyuguhan tamuna teu kungsi lila torojol nyiina datang bari ngajingjing teko bari ngelek boboko sok ditunda dina bangku ai geuning aya Komar damang Mar cek nyiina nanya sanggeus ngecageun teko nya cuk damang awak mah nganyaeta pesak mah ipis ieu teh ari barudak kamarana ieu ceuk meuni asa tisun cek jang Komar nembalan tuluy tumanya biasa we wayah kieu mah keur garuyang keneh di empang jang Komar di kantun heula atunya ongko-ongko we kongresna nya di kantun cek nyiina tuluy ngoloyong deui asup ka jero imah ditampi ya Kang kumaha Kang ayeuna usaha dagang es teh rame atawa henteu Kang jang Komar tumanya ka jang iman sepi we euy Mar lah keur werit deui hese segala rupa
hese ngalah receh ayeuna mah komo ngalana lembaran begi hese cek Jang Iman nembalan semua nu mandeuar hese kumaha ari akang cek Jang Komar mencerong ka Jang Iman heueuh sepi anu meuli malah bieu mah ukur menang duit 1.500 perak geura cek Jang Iman ngajelas beuh ambo ari sugan teh kuring wungkul we anu susah teh geuning akang ge saruanya Jang Komar nyarita ah maneh mah geunah atuh Mar balik ti dayeuh pasti moal duit loba meureunan Mar Jang Iman nempasan loba we lamun digundukeun mah Kang apan saban minggu diweselekeun ka lembur jadi pas balik menyabeak we atuh Kang cek Jang Komar rek iraha ini teh kadayeuna Mar Jang Iman tumanya bari neuteup ka Komar anu keur cecamuilan ngahuapkeun sepancau duka atuh nya eta Kang duka iraha nungguan surat tidunungan we kuring mah matak sabot nunggu email ti dayeuh mah nya kuring rek ngolah sawah we heula pikeun samantara mah Kang cek Jang Komar nembalan semungosong alus atuh kitu mah ulah nepikeun ka cicing nya tah sawah eueuh anu nguruskeun lebar cek Jang Iman nempas nya Kang tambah ngaulang we ieu mah kukurilingan bari sakalian mawa naon ieu teh mawa urak bari ngurak bari sakalian yang sawah atuh anak kitu mah maneh bakal aya we di imah meureun Jang Iman bangun anu atoh katingalina nya pasti atuh Kang dalila keneh ngadogoan di gerawan di kudungan mah lamun eueuh pagawean di dayeuh mah nya pagadagan teh ukur hardolin we aya naon kitu Kang rek ngajak bisnis lain Kang Jang Komar malik tumanya ka Iman nya bisi we dawek mah aya pangabutuh ka maneh apan puguh lamun maneh aya di imah mah kudu ngajugjugna ka mana sedengkeun lamun ka dayeuh pan kuring teh eueuh batu pakukumaha atuh Mar cek Iman nembalan daria dina jero hate Jang Iman ngarasa atoh sababaya batur keur pakukumaha lantaran Jang Komar teh minangka sobat sapangulinan di lembur nama sebuah ulin jeung Komar mah dahar sakokoh nginum oge sacangkir cek paribasana tur teu karasa nyelekna wanci geus nyedak kaburit atuh Jang Komar amitan rek balik ka imah Kang geus aya nu pupujian geuning teh di masjid teh Kang hampurannya Kang kur ngerek ulang heula we aya namanya nuna ieu sepancauna katarima pisan Kang cek Jang Komar nyarita ka Iman mekal atuh lumayan keur deungeun ngopi ke penting man Imar cek Iman nitah ka Komar sangkan mawa sepancau dibekal ka Iman ah teu kudu Kang cukup we daya oge mesakan Kang ieu cek Komar nembalan bari nyereng geus kitu mah Komar ninggalkeun Jang Iman anu masih keneh diuk dina bangku nyawang ka anggangna ngabayangkeun mangsa anu geus kasorang utamana mah kana kajadian tadi beurang bisa dicarekan laklak dasar kudu jadi metohana hate Jang Iman masih keneh karasa nyeredet perih asa diturih ku hinis inget we nong toreng dina ceulina caritaan Mas Sarti atuh antuk nama jadi neteuli lila jeung lila timbul dendam dina hate Jang Iman para wargi sadayana aduh diselang heulanya ku ieu ku babacakan aduh meliketan jeung bajigur melak toge deket koneng tibatan ngomongkeun batur mending oge ngabandungan dongeng komo ayeuna sasi Ramadannya sok sekantenan bari ngupingkeun dia dongeng bilih bade nu bade baralanja mangga tah nya
katun klik keranjang anu aya di juru belah kenca di handap tah nya dina video tah aya tah di juru belah kenca tinggal klik-klik hatur lumayan we mantosan saulat salit kitu nya mangga para wargi sadayana waktu teu karasa nyerelekna harita poe geus malam Kemis deui 3 poe ti saprak komar ulin ka imah Jang Iman wanci reng seisya Jang Iman sagedang dan rapinaker make celana panjang kaluhurna make kameja leungeun pondok kawantu apaan manehna arek nepungan deui Jang Adun luyu jeung pepeujeuh Adun cenah satuju atawa henteu omat kudu datang deui Kang bade angkat ka mana meuni tos sagedang dan kitu Kang ceuk Nyi Ina anu keur mepende anakna anu bungsu nyanyi akang terek ka Kang Adun heula sakedeung bisi akang kapentingan balikna mah slot we pantomanya bisi aya naon cek Jang Iman nembah nya atuh upami kitu mah sakadap Kangnya ulah lami Jang Nyi Ina nguniang hudang tuluy ngoloyong ka kamar nyokot batre tuluy diasongkeun ka salakina nganggo jaket atuh Kang dilitiris cek Nyi Ina nyarita ka Jang Iman anu keur ngajajal batre sabab geus lila teu kapake nya atuh cik atuh panyokotkeun dina kas top Nyi cek Jang Iman nitah ka pamajikanana teu kungsi lila oge Nyi Ina geus balik deui bari ngajingjing jaket anu biasa sok dipake lamun giliran ngaronda atawa giliran rek liar di peuting song eta jaket teh dibikeun ka Jang Iman turut ditampa ku Jang Iman geus kitu mah rapeh terus dipake atuh akang ini heula nyanyi bisi kapeutingan balikna wayah nanya slot kunci ti jero Nyi cek Jang Iman tuluy kaluar ti imahna kocapkeun di perjalanan kayaan peuting harita poekna kacida poek mongkleng buta rajin maklum geus tanggal kolot bulan geus teu ka tembok nu nyaangan ukur cahaya batre anu ngan sasiki dihurungkeunana anu sasakali dihurungkeunana bisi beak setrum lamun dihurungkeun wae mah taya nu liwat jalmasana orang acan biasana masuk aya ronda sapi anu mawa awi kaadayekeun tapi senarieun peuting harita mah jalan teh suwung kosong sepi pisan ti kajauhan geus katingali imahna Jang Adun lampu minyak naplok dina tembok terasna katambah aya lampu gantung anu ngahajah dihurungkeun minangka papaes imah anu sakitu sigrongna Jang Iman harita geus nepi ka teras imah Jang Adun anu sigrong manehna tuluy uluk salam rada tarik sampurasun punten Dun Jang Iman kekatrok kana panto bari uluk salam rada tarik teu lila koletrak panto aya nu muka ti jero lol anu ngelol sing horeng Jang Adun anu ngelol teh paraman Jang Adun nalika nempo Jang Iman anu datang marah mai langsung ngabageakeun Jang Iman bagea yap ka dieu man ka dieu cek Jang Adun ngajak Iman sangkan unggah teu talangke Jang Iman unggah kana teras tuluy sasalaman jeung Jang Adun dibujeng enggalna we Dun datangna kuring ayeuna teh taya lian reknya tujuan kana hal anu harita kumaneh ditawarkeun ka kuring teh cek Jang Iman neuteub seukeut ka Jang Adun sobatna teu salah denge kuring teh ieu teh man manehnya tujuan sanggup Adun mencerong juga nu ruas henteu salah kuringnya tujuan sok kudu kumaha kuring ayeuna cek Jang Iman nanya ke Adun jika nu geus teu sabar Adun ngarenghap narik napas jero naker
jika nu berat pikeun ngabejaan pilengkaheun ka hareupna pikeun iman. Heug atuh kukuring ayeuna di bejaannya ngan omat di mana kapanggih pait peurna ulah rek nyalakeun ka kuring man. Sabab maneh geus dibere waktu pikeun milih mana anu luyu jeung geureunteu hate maneh. Jeung mikir heula kumaha sanggup. Cek Adun nanya ka Iman mastikeun. Nya pira kowe Dun. Kasalahan kuring mah moal rek diteumbleukkeun ka sasaha. Nya ku kuring sorangan we rek digayem atah-atah diteureuy buleud-buleud Dun. Cek Iman nyaritana rada tetek. Atuh lamun nya geus gilig paniatan maneh mah penting isukan maneh inditnya ka Gunung Halimun. Datangan Ki Ase pernah nama di leuweung tutupan moal birak deui nanyakeun oge Ki Ase we. Perkara ongkos ulah jadi pikir ku kuring dibere nginjeum. Soal mayar nama kumaha maneh we eta mah rek mayar syukur henteu ge kaejeun. Kitu tah. Cek Adun nyarita saujratna ka Jang Iman. Ari kitu onaman naon kabeuberatna pikeun kuring. Heuh isukan rek dijugjug tah Ki Ase teh Dun. Cek Iman mairan caritana Adun. Adun nguniang hudang tuluy ngoloyong ka kamar. Teu lagi balik deui bari nyekel keresek hideung tuluy dibikeun ka Jang Iman. Yeuh bawa jeung bekalna. Sabab dina prak-prakana bakal ngabutuhkeun biaya lumayan gede. Mah ieu keur ngalaksanakeun syariat jeung bekal maneh lumampah mah man ieu bawa lumayan. Cek Adun bari ngasongkeun keresek ka Jang Iman. Bungkusan keresek gancang ditampanan ku Jang Iman. Pok nyarita. Duh, beratnya enggak berat nyuhun, berat narimakeunana euy Dun. Cek Jang Iman nyarita bari nampanan bungkusan keresek. Gampang perkara eta mah nya. Ayeuna mah geura balik geus peuting. Lain ngajurung laku ngan maneh kudu nyiapkeun tanaga pikeun peuting isukan lumampah ka Gunung Halimun teh. Sok geus mulang wae na mah. Cek Adun ngajurungkeun mulang ka Jang Iman. Nya atuh ari kitu mah kuring amitan heula we ayeuna mah. Sakali deui nuhun nya Dun. Asa caang ayeuna mah euy pikiran teh. Cek Jang Iman bari nguniang hudang tuluy amitan balik ninggalkeun Jang Adun anu neuteup di satu kangeunana. Wanci kira-kira sareureuk kolo nalika Jang Iman nepi ka imana. Pantog geus ditulakan ti jero. Atuh Jang Iman keketrok lalaunan bari gegeroan ka nyiina anu tayona mah geus sare. Menang sabaraha kedapan Jang Iman ngajejentul nungguan panto dibuka. Teu lila kudu terak panto anu muka. Breh nyiina mukakeun panto bari gigisi. Jang Iman sup tuluy asup terus ka kamarna ngaganti pakeanana. Gancangna carita caturkeun poe isukna wanci ba'da asyar Jang Iman amitan ka nyiina. Bebeja nama arek nepungan kawabuhanana di dayeuh anu puguh mah manehna rek ngajugjug ka barumbukanana Ki Ase minangka kuncen di Gunung Halimun. Sanggeus rengse beberangkes dangdan tur nundaan duit pikeun ina balanja poe isu. Jang Iman indit sorangan ninggalkeun nyiina jeung barudakna. Singkatna carita, wanci samemeh magrib Jang Iman geus nepi ka suku Gunung Halimun. Tuluy nanjak mapai-mapai jalan satapak anu geus dibejaan samemehna ku Jang Adun. Beuki lila jalan teh asa beuki nanjeur nanjakna. Kitu deui jeung kayaan anu tambah poek ciri peuting geus datang ngaganti pancen sakadang beurang. Atuh gancang Jang Iman ngaluarkeun baterena tina kantong anu ngahaja di bawah. Sebrot eta batere teh dihurungkeun tuluy dipake nyaangan jalan sangkan teu kasasar jeung ti kosewat. Cihcir cari cangkas ciang-ciang jeung sorabueuk
maturan lengkah Jang Iman nyorang jalan anu estu matak pikasieun. Sakapeung Jang Iman karasa pundukna muringkak. Teu bisa diboboho, teu bisa dibobodo, sanajan manehna laki oge. Ari kudu lumakuan cipeuting sok komo ka tengah leuweung model kitu mah timbul kasieuna. Cadu aing lamun teu boga niat apruk-aprukan ka gunung peuting-peuting kieu. Beda we ku kajurung ke pangabutuh aing wani kieu teh. Cek Jang Iman ngagerentes dina jero hatena. Nalika rengseng ngagerentes kitu ditonggoheun Jang Iman beh kencah aya sora ajag babaung pikasieun. Reg Jang Iman ngarandag ngeureunkeun lengkahna. Lampu baterai di pareuman. Sabab cenah ajag mah sok moro lamun kaparangan aya anu ngawenehan teh. Tuluy kadenge ajag deh ting garwik ngajauhan. Dina sorana mah pasti leuwih ti hiji. Atuh ngadenge ajag ngajauhan, hate Jang Iman ngemplong lantaran balai geus ngajauhan. Manehna tuluy ngahurungkeun deui batere nuluykeun lalampahan. Palebah tangkal lame anu gedena sarua jeung beuteung munding, kadenge aya sora anu gegerowan. Ka, aka, cek eta sora hawar-hawar kadengena. Jang Iman reg ngeureunkeun di lenggahna, nyorotkeun baterai ka palebah tangkal lame. Tetela geus disorot mah eueuh sasaha. Ngan nalika baterai disebrotkeun ka luhur, katingali aya nu keur ucang angge, nu kangan ka manehna. Atuh gebeg. Jang Iman ngagebeg saking kuruas. Rek balik deui geus kagok jauh lumampah. Ari diteruskeun manehna sieun eta makhluk teh turun tuluy ngarekep ka manehna. Gusti, ieu kitu dodoja teh. Ah, kop maung, kop badak, asal ulah digayem we sebab bakal karasa nyerina. Cek Jang Iman. Manehna mah lah-lahan we. Makhluk anu keur nangkring dina tangkal lame teh seureunyi kiki. Jang Iman poho di temah wadi, manehna beretak teh lompat katonggohkeun asruk-asrukan belaan tunggul di catang dirumpak. Kayaan di leuweung awi estu kacida poekna. Jang Iman asruk-asrukan beuki jauh mulubus asup ka jero leuweung. Hawar-hawar kadenge sora jalema anu batu. Atuh Jang Iman curing hak neges-neges kana asalna eta sora nu batu. Breh teh katingali aya lampu. Seuneuna leutik ampir-ampiran teu katempo. Sebrot, baterai disebrotkeun. Gusti, geuning sakitu nungtekna tanjakan teh. Aduh kuat moal aing kira-kirana nanjak ka luhur. Gerentesna Jang Iman bari jeung jalana hese rembet ku areuy jeung ku catang anu pating solengkeran. Jang Iman maksakeun maneh ngeureuyeuh lumampah. Sakapeung manehna muntang kana akar, sakapeung muranteng kana areuy jeung cangkorak. Sanggeus hese beleke antukna mah Jang Iman anjog kaburuan imah. Pantes nama disebut saung eta teh lantaran ukuranna leutik, paling oge ngan mahikeun saurangeun. Renghapan Jang Iman meuningah hegap, dadana turun naik. Tayohna mah ngarasa capek sanajan kayan tiris anu lain bobohongan. Harita Jang Iman leumpang lalaunan ngadeuketan saung. Kadenge deui aya nu batuk di jero eta saung. Punten, sampurasun, punten. Ceuk Jang Iman, pupuntenan. Saha eta di luar? Ceuk jalema anu aya di jero eta saung. Kadengena geus kolot jalema anu di jero saung teh. Abdi sun, ceuk Jang Iman nembalan. Reket pantos saung teh muka lol. Ngelol hiji jalma tangtungan lalaki
benang disebut aki-aki anu ukur kacangan ku lampu minyak anu aya di jero saung. Zilai beding-beding wawanianan ulin ka dieu. Tadi genyang ajak oge geus untung iya Zilai. Cek eta aki-aki bari nyurang nalak-nalak Kajang Iman. Punten satu acana parantos ngawagel ki dupi leres ieu teh Ki Ase, cek Jang Iman tumanya. Nah atuh ari hese mah kunaon make ka dieu, da dewek mah teu ngangkir lain ka dieu. Jeung di dieu mah teu kudu make AC da geus tiris. Cek Ki Ase rada saliwah. Ih sanes hese Ki nanging leres aki teh jenenganna AC. Ayeuna mah rada tarik Jang Iman nyaritana. Oh dewek mah AC nyaho ti mana si lain ka saung dewek deuleu. Cek Ki Ase tuluy turun tina golodok. Nepangkeun Ki wasta abdi mah iman. Terang aki di dieu teh terang ti rencangan abdi anu katelahna adun Ki. Ngeunaan ka sang tukang nama panginten aki anu langkung uning ka Kang Adun. Cek Jang Iman ngawanohkeun diri. Horeng maneh di Bandung. Uluh geuning jauh di Bandung teh dulu. Cek Ki Ase tuluy narima leungeun Jang Iman anu nyolong korong aja salaman. Adun Ki sanes di Bandung tapi adun. Jang Iman nyarita bari rada dipongpokeun kana ceuk Ki Ase. Edun sahan wedan edun. Maksa teh adun Ki adun. Rerencangan abdi namina adun anu nuduhkeun abdi ka dieu Ki. Baru maneh baturna si adun. Ki Ase neuteub seukeut ka Jang Iman. Mun tadi baturna si adun kitu sia teh beureum moal dilila ku dewek oge. Hayu unggah bisi digulung begu hayu. Cek Ki Ase nitah ka Jang Iman sangkan unggah ka saung. Tapi karek oge Jang Iman naik kana gorodog saung. No atuh ari ujug-ujug tinu balah. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.